Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70 hiji. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Ellen Perkins Bebene di Amerika. Yayasanna Bapak Dodi Pahrodi MS. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Waktu kuring mimiti asup ka sakola eta ngahiji jeung batur-batur bangsa deungeun kacida dibagiakeunana pada ngaku pada nanya pada nanggap teu nyangka puguh ge bakal diaku kawas kitu boro tadina mah siga samar pikabetaheun. Ari anjeun ti mana? Ti Birma ceuk salah saurang nu ngalingkung kuring awewe manis. Ih lain, kuring mah ti Indonesia. Oh, bali tea nya Kepala Negara anjeun Soekarno teh lain ceuk salah sahiji mojang geulis kacida ceuk kuring mah eta mojang teh kabeh dianakeun ka karanya ho ngaranna teh Ellen Perkins nya naha geuning nyaho teh ngan Bali bae. Bali mah hiji pulo di antara sajumlah pulo nu kaasup wewengkon Republik Indonesia. Nini kuring nu geus kungsi datang ka negara anjeun jadi turis nyaritakeun kaayaan di Indonesia. Anjeunna kasengsrem pisan ku Pulo Bali jeung tarianana. Cik hayang ngadenge carita ti anjeun ngeunaan Indonesia, ceuk Ellen nu sejen ge pada marenta. Harita ku kuring dicaritakeun ngeunaan kaayaan di Indonesia, objek-objek turisna, adat istiadatna, tarian-tarianana, pang-pangna pisan kaayaan di Jawa Barat. Malah ku kuring ditembongkeun potret-potret tangkuban parahu, maribaya nu kabeneran sok dibabawa dina dompet. Katembong nu araya di dinya kacida raresepeunana kabeh pada hayang datang ka Indonesia kataji ku carita kuring. Mokaha pikeun kuring ngamimitian asup geus loba nu mikaresep. Komo eta mah Ellen ka mana-mana teh hayang jeung kuring bae. Rupana aya kesan alus ka kuring. Kabeneran jadi kuring loba kanyaho ngeunaan masyarakat Amerika. Bapana teh direktur bank penggedena di kota eta mah. Imahna kabeneran teu pati jauh jeung imah kuring. Kuring ge boga deui sobat lalaki urang negro ngaranna Ju. Poho deui ngaran panjangna mah, awakna atletis ngareusi siga boxer. Ngan hanjakal bae ku dalit-dalitna Ellen ka kuring aya nu sirikeun. Rupana manehna geus lila mika hayang ka Ellen. Kari-kari ayeuna nyanggut ka kuring. Ngaranna Bob Nicholson. Ti barang kuring asup teu daek pisan campur jeung kuring beda ti nu sejen awakna jangkung gede. Ceuk Jo mah Bob teh juara tinju di sakola eta. Ngan hanjakal tingkahna sombong jeung gede hulu. Tingkah lakuna kasar. Mun di urang mah sok disebut ngoboy tea meureun. Sok diiring-iring ku baturna opatan gelede deui bae pangawakanana teh. Ku baturna nu sejen Bob teh teu pati dipikaresep. Karasa ti barang kuring sok babarengan jeung Ellen, kaciri manehna boga rasa ngewa jeung ngunek-ngunek. Sigana ari kahayangna mah ngaroka hala. Sapedah Ellen bat linde ka kuring. Manehna mindeng ngajalanan, tapi kuring sok ngerehan, da nya atuh kuring ge teu wani. Jeung piraku di negara batur make kudu ngalaman gelut soal awewe. Kuring kungsi nenjok ka telengesan manehna. Nyaeta basa latihan boksen di sakola. Lawana dicahcar nepi ka kapaehan, knock out. Ceuk dina istilah boksen mah. Ceuk kuring mah telangas kacida kapan ngan saukur latihan nya oge teu dilarang. Nu matak ari latihan kuring tara daek jadi lawan manehna sok jeung Ju bae. Kuring bisana teori-teori boksen teh nya ti Ju. Malah pamanggih kuring mah dina taktik Bob teh eleh ku Ju. Bekililah hubungan kuring jeung Ellen beki raket bae. Dina hate kuring make aya pikir kadua leutik. Geus beda mikanya ahna teh asa leuwih ti biasa.
Sabalikna kuring ge ngarasa yen dina diri Ellen geus aya rasa seperti anu karandapan ku kuring. Kuring beki betah bae aya di nagara deungeun teh. Eta meureun peda aya nu dipikaresep. Indung bapana Ellen ngakuna ka kuring kacida alusna jeung balager pisan. Mata kresep ka piminantueunana. Kuring sok ngalamun tada teuing indung bapa jeung batur-batur kuring di Indonesia lamun neja kuring balik mawa pamajikan urang Amerika. Ih, nah jajauheun teuing make rek ngabin sagala kakarage sakola di SMA. Di negara batur kuring make kudu ngarandapan gelut sagala gara-gara Bob teu bae anu terus-terusan neangan jalan sangkan bentrok jeung kuring. Harita teh latihan basket kusabab kuring pangpendekna bola luhur ku kuring diajrug dina duel jeung Bob. Si ku kuring kena kana beungeutna teu kahaja manehna molotot padahal kuring geus minta maaf. Harita mah teu tutuluyan taksiran mah eraeun ku nu sejen. Waktu kuring jeung Ju keur aya di kamar pakaian, Bob jeung konco-koncona nyamperkeun bari mamawa bal basket. "Maneh rek kajago di dieu euy," ceuk manehna bari morongos. "Ah, henteu. Tadi mah kapan teu dihaja, kapan kuring geus minta maaf, Bob," ceuk kuring leuleuy. "Wah, tong loba omong, diraguan ku urang di ruang boxen. Urang nyoba-nyoba." "Ngarti maneh?" ceuk Bob bari meledogkeun bal kana beungeut kuring. Hate kuring jadi panas asa dihina. Piraku kuring rek cicing bae dihina jeung ditangtang kitu. Kuring ngawani-wani maneh. Kuring datang ka dieu lain rek neangan lawan, tapi lamun anjeun keukeuh hayang nyoba mah, hade daguan bae di ditu, ceuk kuring bari ngadeg-deg nahan piambekeun jeung bari sieun tea. Sabot kuring dangdan, Ju gawena ngahatean kuring bari teu eureun-eureun mamatahan cara-cara gelut jeung hareupan Bob. Teu lila Ellen datang ka dinya. Manehna dibejaan ku Bob. Mimitina mah Ellen nyaram, tapi kuring teu bisa dihalangan. Kapalang asor, rek lahaula kumaha engke, bari jeung dina hate mah nyambat ka nu kawasa jeung ka indung bapa. Waktu kuring tiluan asup ka ruang boxen, Bob sabaturna geus araya. Batur-batur kuring nu sejen ge nyampak. Kurang leuwih nu karumpul teh aya kana 25 urang mah. Ceuk Ju geus jadi tradisi lamun aya persoalan nu ditungtungan ku gelut, sok duelna teh di ruang boxen disaraksian. Taksiran persoalan kuring teu betus ka guru lantaran kuring teu nenjo guru saurang-urang acan. Teu lila batur kuring, Hans Skrolder, budak pendek gendut nyamperkeun bari ngomong, "Kuring kapapancenan ku Bob jadi wasit gelut antara anjeun jeung Bob. Kumaha anjeun akur?" "Akur bae kuring mah. Ari geus rek kumaha ayeuna?" "Anjeun meureun geus nyaho teu meunang gelut di luar ka nyaho babaturan. Sakabeh gelut kudu disaksian jeung diwasitan. Ngarah tong aya nu curang jeung kudu sportif. Gelut teu meunang make pakarang jeung teu meunang ngahurup. Carana gelut kumaha bae, rek make boxen, jiu-jitsu, judo atawa naon bae. Bob milih gelutna make cara boxen. Anjeun rek make cara naon?" ceuk Hans. Sajongjongan kuring teu ngajawab. Ju ngaharewas ka kuring. "Leuwih hade make cara urang Indonesia teh geuning kungsi diajarkeun ka kuring." Kuring kakara ingat kana penca. Baheula ti keur budak keneh kuring sok diajar penca ku bapa. Cikalongan jeung Cimande oge jiu-jitsu kungsi sakola. Kabeh dianakeun diajar penca teh diteruskeun di Mang Jaya. Kasohor pangbisana penca di lembur kuring. Pikeun nu salisting mah kuring teh kaasup murid pangpinterna jeung pangkuatna sarta ku Mang Jaya dipika asih pisan. Sakapeung mah sok dijieun asistena. Tapi sanajan kitu kuring taca nyorang gelut da dipantrang pisan ari teu kapaksa-paksa teuing mah. Kungsi ku kuring penca teh diajarkeun kaju nyareklah lahan ngalawan Bob make penca. Kumaha engke bae, ceuk kuring kahan. Meunang lamun kuring gelut make cara bangsa kuring. Kumaha teh jiu-jitsu? Lain, ieu mah penca. Penca nyapek bae asal teu meunang make pakarang. Kuring geus ucul-ucul ngan make kolor jeung di sapatu paranti boxen nu geus disadiakeun. Bob geus aya dina ring sarta geus sadia make sarung tangan paranti boxen.
Gawena teu daek cicing warming up caritana mah. Pamolahna sombong ieu aing uyah kidul cek kuring mah. Kuringan make sarung tangan biasa tina kulit, lain sarung tangan paranti boxen ieu mah anu ju. Teu lila kuring geus aya dina ring, edas mani asa rek boxen ngarebut gelar juara dunya. Nu lalajo batur-batur kuring geus dariuk dina kursi nu ngurilingan ring teh. Jo jadi pembantu kuring, mani kawas pembantu boxer Sonny Liston juara dunya ayeuna. Ari pembantu Bob koncona keneh Josh Mick Wilmore. Kuring jeung Bob geus adu hareupan. Hanu jadi wasit nerangkeun aturan-aturanana. Di antarana teu meunang neunggel sakama-kama ngagunakeun sepakan jeung sajabana ti eta. Nu dimenangkeun teh meeting jeung cara-cara dina boxen, jujitsu, judo jeung wrestling. Di waktuanana kawas dina boxen kabehna 10 ronde, tiap ronde 2 menit. Kuring jeung Bob dititah sasalaman serta kudu janji yen rek sportif. Teu lila goong kahiji disada, Bob geus ka tengah, kuring maju ka tengah bari maca bismillah. Kakara gerek pasang kuda-kuda teu nyaho kumaha mimitina, nyaho-nyaho peureub Bob geus keuna kana beungeut. Harita keneh kuring namru sirah rada lieur. Untungna teh teu kapaehan. Hate panas asa kabongohan bari maca bismillah, kuring gancang hudang bari terus masang kuda-kuda. Nenjok kuring kitu Bob teu wani gagabah narajang, gawena ngurilingan bari ngamang-ngamang leungeunna. Teu lila hiu peureub katuhuna dihembatkeun kana beungeut. Kuring dongkok saeutik, leungeun katuhu Bob liwat luhureun sirah meningah hiung bakat tarik. Kakarage kitu peureub kenca Bob dihembatkeun ti handap nyodok ka luhur, maksudna nonjok gado. Kuring rekat miceun maneh ka tukang. Kuring insap yen bener Bob ahli boxen tanagana gede. Kuring beki ati-ati bae ngalawanna. 3 babak geus kaliwat, nincak babak kaopat. Sajero 3 babak teh kuring kabeunangan 3 kali meni asa poek bumi langit ku tarik-tarikna tonjokanana. Hadena bae goong tanda babak ka 3 rengse geus disada. Kaayaan kuring ripuh pisan, tong boro bisa males nonjok, niceun tonjokan ge geus sakitu kawalahan. Memeh goong babak kaopat disada dina kursi di juru ring nu disadiakeun pikeun istirahatna. Kuring diuk bari peureum melang kanu kawasa nyuhunkeun dipasihan kakiatan, bari terus maca dina hate ayat-ayat nu kungsi diajarkeun ku bapa pikeun meruhkeun lawan. Bari nyambat indung bapa, ku husu-husuna nepi ka teu kadenge sakabeh petunjuk-petunjuk ju pikeun digunakeun ngalawan Bob. Rengse ngadoa rarasaan asa cenghar, jag-jag jeung hate asa teteg. Goong ronde kaopat geus disada, kuring dalahunan hudang. Bob geus nyerintil nyampeurkeun. Bari pasang kuda-kuda panon Bob ku kuring dipencerong bari dina hate mapatkeun babacaan. Aneh, Bob jadi teu wani narajang. Gawena ngan mundur maju siga nu asa-asa jeung sieun. Tapi kaayaan kieu teu lila, leungeun kencana disodorkeun kana beungeut kuring. Rikat ku kuring ditewak rek dibetot. Katenjo peureub katuhuna ditonjokkeun kana beungeut, tapi ku kuring ditakis bari jeung leungeun katuhu kuring ditoelkeun kana beungeutna bari mundur. Beungeutna katenjo beureum peureusseun taksiran mah. Bob mimiti ngamuk, tonjokanana beuki tararik tapi teu jeung perhitungan deui, bakat ningku nafsu. Atuh gampang nakar diceungcetkeunana, sakali deui manehna narajang. Leungeun katuhuna ku kuring ditewak sarta rikat samemeh peureub kencana bisa meta. Peureub kuring nu dihembatkeun satarikna geus keuna kana beungeutna bari leungeun katuhuna ditarik ka tukang. Atuh ngan bro bae labuh da geus teu aya kasaimbangan. Tina irungna bijil getih, atuh puguh bae tonjokan nu sakitu tarikna. Anu teu make handbok, abong mun teu lieur teh. Hadena kaburu disada goong. Teu jadi knock out. Ti barang derge kuring tarung kabeh nu aya di dieu nya jempe pada hayang nyaho akhirna. Meureun spenad kawas lalajo film-film buatan Alfred Hitchcock. Dina babak kalima kuring unggul deui. Nya di dieu tamat riwayatna Bob juara boxen teh. Waktu manehna ngumbar tonjokanana anu sakitu tararikna, sakali mangsa leungeun kencana katewak. Bari dibetot, peureub kenca kuring dihembatkeun kana beungeutna nenggel pisan.
Leungeun katuhuna waktu rek dihembatkeun dekat ku kuring ditewak, disusul ku peureup katuhu anu dihembatkeun satakarna, bari peureum kena pisan kana irungna. Harita keneh awak Bob ngecuralit, bruk namru ngudupung kapiuhan, kenok awut nepi ka hitungan han anu jadi wasit rengse. Bob anu katelah juara boksen pangawakan jangkung gede, kenok out ku kuring anu pangawakanana jauh leuwih leutik batan manehna. Kuring muru ka Bob nu keur nyangkere dina hate mah ratu grobas, sieun kumaha onam, hadena bae inget deui. Bari nyakel leungeunna kuring ngomong, "Bob, hampura kuring, dabongan kapaksa." Bob ngan ukur melong sakedeung teu lemek teu nyarek. Isukna waktu keur ngariung di sakola tiluan, kuring, Ju jeung Ellen, Bob jeung baturna nyamperkeun beungeutna ka tembong bareuh. Kuring geus ruas, boa-boa panasaran pedah kamari gelut eleh. "Rud," kuring rumasa salah, "hampura bae." Di dieu kuring eueuh lawan, tapi ngalawan anjeun kuring ngaku eleh pangabisa. Ti seureut ayeuna kaharep, kuring hayang jadi sobat anjeun, kumaha? Cek manehna bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman, beungeutna marah mae katenjo yen ngomongna teh saikhlasna. Kuring kacida bungahna, bari seuri kuring ngan bisa ngajawab, "Hade Bob." Bari sasalaman manehna ngarangkul kuring, teu nyana Bob jelema sportif pisan. Ti harita kuring jadi tambah betah sakola teh sabab kabeh pada mikaresep. Bener bae Bob nembongkeun bener-bener misobatna. Dina waktu-waktu salse manehna sok ngajar kuring boksen atau beuki tambah pangarti bae kuring dina hal main boksen. Kuring ge nya kitu sok ngajarkeun pencak ka Bob jeung ka babaturan kuring sajana. Hubungan kuring jeung Ellen beuki raket pisan, kitu deui Bob teu aya semu-semu ngewa ka Ellen, malah saperti biasa ka babaturan. Hanjakal pisan paman nu dituturkeun ku kuring teu lila dinasna di Amerika Sarikatna, kaburu dititah balik deui ka Indonesia, mangku tugas anyar ngan sataun leuwih aya di Amerika teh. Atuh kuring ge kapaksa mulang deui ninggalkeun babaturan nu sakitu balageurna, komo jeung ninggalkeun bebene mah. Waktu pi isukaneun miang ka Indonesia, peutingna kuring paduduaan sosonoan jeung Ellen, dariuk di taman hareupeun imahna, jeung babaturan mah beurangna geus ngayakeun pesta perpisahan nu diayakeun ku Bob di imahna. Peuting harita sosonoan jeung Ellen teh make ngedalkeun isi hate sagala. "Ellen," cek kuring sanggeus lila jempling, sirah Ellen harita nyarande kana dada kuring, buukna diusapan. Kuring sanyana rada era rek ngomong sabalakana teh, tapi tinimbang diingkeun mah bisi bae matak gering, jeung deui memeh urang papisah. Kuring hayang ngedalkeun sakabeh nu aya dina hate kuring. "Ellen," kuring teh sanyana betah cicing di dieu teh, resep pada ngaku pada mika sobat, berat ninggalkeunana, komo deui jeung anjeun mah. "Ellen, meuni asa ka adi, malah rarasaan mah leuwih. Bung pisah yang ngahiji saterusna. Terus terang kuring cinta ka anjeun," cek kuring bari dareuda nahan picerikeun. Rarasaan mah kakara saumur kitu sedihna. Sataun katukang basa kuring rek miang ka Amerika, dijajabkeun ku indung bapa ka Airport Kemayoran. Asa teu kitu-kitu teuing sedihna teh, katenjo Ellen ge ngeyembeng panonna sigarek ceurik. Sanyana kuring ge sarua cara anjeun, sanajan urang teu sabangsa, beda kulit jeung beda agama, tapi hate kuring geus nyantel ka anjeun. Kuring kacida beratna rek ditinggalkeun ku anjeun teh. Diheung teuing iraha urang bisa panggih deui, cek manehna. Sarta satutasna ngomong manehna nyuuh kana lahunan kuring bari ceurik. Kuring ge teu kuat tahan picerikeun, cimata mah rembei. Buukna ku kuring diusapan, teu lila Ellen cengkat, panonna rambisak bari mencrong nu ngandung harti tea. Kuring ngaluarkeun sapu tangan nyusutan cimatana. Lalawonan bibir kuring diantelkeun kana bibirna nu semu beureum baseuh tea. Sajongjongan teu puguh rasa, ngarasakeun kanikmatan nyium nu geulis. Kakara harita kuring ngarasa nyium, waktu di Indonesia ge kuring tacan ngalakon, sumpahna ge wani gede dahar. Peuting harita mah kacida romantisna kuring babarengan jeung Ellen teh. Bari ngagolehe sirahna dina lahunan, beungeutna mencrong beungeut kuring. Sajongjongan mah jempling. Teu lila kuring nyarita,
Ellen. Kuring rek usaha sangkan bisa ka dieu deui neruskeun sakola. Kuring kacida ngaharepna supaya anjeun daek jadi pamajikan kuring engke. Kumaha kira-kirana? Bari mencrong Ellen nembal. Rud, omongan anjeun moal leungit tina ingatan kuring. Kuring rek ngadagoan anjeun. Muga-muga usaha anjeun hasil serta bisa gancang ka dieu deui. Kuring daek dibawa ke negara anjeun lamun geus jadi pamajikan anjeun. Kuring ingat keneh deung deuleueun keneh jeung asa karasa keneh heangna dina ceuli waktu di airport saencana unggah kana kapal udara nu rek mawa kuring ka Indonesia. Ellen bari ngarangkul kuring nyarita ditompokeun kana ceuli kuring. Kuring tetep ngadagoan anjeun, didoakeun sing hasil usaha anjeun nepi ka tepung deui. Bari nyium kana pipi. Waktu kapal udara indit katempo keneh manehna ngajanteng deket lawang asup bari gugupai ku sapu tangan. Pileuleyan Ellen, pileuleyan Amerika, iraha urang petepung deui. Tamat cenah ieu pamirsa tina pangalaman kisobat. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.